Pi ya, kopi nak. Oke, Mi. Makasih, Mi. Panas. Atuh Pi, pugu kopi nak karak menang nyeduh, men. Inum bae papih mah. Kuat, Mi. Ayo ngopi. Parah. Mantep. Kopi buatan Mami. Pelem. Kecil mana? Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Buang suara budak, Mi. Oh, Naon ya? Kai maing. Nek minta sembako mah kade tuh, kanu PRT ulah kai maing. Kami kadina kelamar jadi anak buah si Abek, tadi minta sebako. Oh, Bek. Pansnya koring jadi orang kaya. Kami daiklah jadi bodyguard ya. Boleh sih. Terus ya, Jo. Nek ngelamar jadi naon? Jadi bodyguard ya cocok sih mah. Benjo mah terserah kasubek. Jadi tukang ngobehan Siti Kage. Daek lah. Eta sia, atuh lah Benjo. rada edan siapa Jo? Nyaho, angge daek ngobehan Siti Kama Jo. Sia di Memet macem-macem. Gus ih. Aju kumaya, Bek. Kami diterima apa moal? Oke lah, sia duaan ku yang diterima jadi bodyguard aing. Mantap. Terus sia Jo jadi pengurus imah bae bantuannya tuan Mami karunya. Oke, siap kasubek. Bagus. Mulai ayeuna saria panggil aing ejeng pamajikan aing Tuan Papi ejeng Tuan Mami. Oke? Siap, Tuan Papi. Bagus. Geus aya Met, ilu jeung aing Kemana tuh Papi? keliling lembur neangan pi bisniseun. Boleh. Tuh, bawa motor Met. Ya, kuncina. Itu motor Tuan Papi tah. Motor mamang aing tadi nama geus dibeli waing. Mantap. Geus bawa. Oke, Tuan Papi. Nih, payung mana, Mi? Aya di jero, nuk naon nanya kan payung. Kan papi hendak keluar nih, terus panas tuh, kudu make payung. Hidung naon kulit papi. Lapih, awak geus kagol hideung ge. Oh sih, tapi kan geus mah hidung, terus kepanasan, atuh nambah tutung nih kulit papi. Oh, bener Tuan Mami, kudu di payungan karunya. Tuh, si Ben juga karunyaun. Oh, sabodo lah. Geus kira cokot nih payungna nih. Ayo Tuan. Kedeng, nungguan si Mami nyokot payungnya lah. Nih, payung nih. Nah, ya Tip, bawa payung Tip. Siap, Tuan Papi. Oke. Nah, adek kalatip Tuan Papi ulah sampai kepanasan eta. Tenang jo, moal. Aman pokoknya malah. Dan kurang naon, soalnya lamun Tuan Papi kepanasan be, sok laju kesangan, mana kesana bau kabel-kabelem. Gitu jo. Wawanianan saya ngeledek aing dipecat ya koing. Pampura, Tuan Papi tadi melalagaan doang, humor-humor. Humor sih ya. Met, Tip, saya lah berangkat. Siap. Mih, Papi berangkat lah ya. Heupih nu hade. Iya Mami. Sing bener sih ya gaweana dia mah. Siap Tuan, rebes. Assalamualaikum Mami. Waalaikumsalam. Met, berangkat Met. Oke. Waduh. Kedeng. Tapi Tip. Nah, Berangkat. berangkat Met. Heja ke jera. Nek naon urang ke jero? Bembean urang di kamar. Bemben Tuan Mami. Lalagaan benjo percaya bae sia toyang teuing aing bembean jeung sia ki gecen lempeng sia. Sayo. Geragala des ya lauk, aing geus teu boga duit yo.
aing geus teu kawawa hayang ngajual saria. Lieur hirup teu boga duit mah. Apa eureun heula met eureun. Dek naon tuan papi? Kedeng. Ada. Tip payungan. Tapi Tuan Papi, tidi mah teu panas meureun. Oh, sinya. Tip, Met. Yang jadi anak buah si Subek tah. Oh, Mang, kami duaan geus jadi bodyguard na Tuan Papi. Jauh langsung buka bodyguard bae. Iya dong, orang kaya gitu loh. Ya. Clara, amat hidup si Subek. Geus mah jadi orang kaya, bukan pemajikan gelis. Montok deh. Sempurnanya asa hidup si Subek. Jelas, rezeki jelema soleh mah kieu, Mang. Selalu beruntung. Oh, benernya Bek. Mang, ngomong-ngomong, ieu empang jeung laukna dijual moal. Moal lah. Jual be. Dibayaran yo 50 juta. 50 juta. Oh, daek teu. Lamun empang aing dijual mah, kegiatan deui aing sehari-harina Bek. Tenang, kaajeun. Ieu empang dijual ke urang ieu. Mang Daday mah tetep ngurusan ieu empang. Engke hasilnya bagi 3, urang 2, sebagiana Mang Daday kumaha? Nah, lamun kitu mah oke, lumayan. Jeung hadiah mah sesana jeung open BO. Eta sia. Kolot-kolot nek open BO. Asal Bek. Parah, tere kana ajab dukos kieu mah. Eta sia. Ulah ih amit-amit. Tapi Bek, sia ieu bener nek meuli empang aing 50 juta. Oh, serius. Oke lah, kitu mah. Geus geura kadikeun duitna, geura dilkeun. Keh heula, gampang masalah duit mah. Berarti kuari Mang Daday jadi anak buah urang pura ngurusan empang. Oke, siap Bek. Geus jadi anak buah urang mah Mang Daday wajib manggil urang Tuan Papi sarua kos budak. Oke, siap Tuan Papi. Bagus. Hanggeus, urang dek nempuan laukna heula sugan aya nu montokan. Lauk menang urusan urang mah Tuan Papi. Baragus kabeh, marontok deui. Ho tah. Oh. Hanggeus, coba alah hiji lauk lelena anu paling montok ku urang dek dikawinkeun jeung si Memet. Eta sia Tuan Papi, kawinkeun jeung urang. Oh, karunya aing ka sia teu laku-laku. Mending gua dikawinkeun jeung lele. Si Memet mah ulah dikawinkeun jeung lok lele, tapi sing tak kaluku batu. Sia sembarangan. Mangkana Met, jiraneangan bikang ulang ngajomblo bae seumur-umur. Eta bibir karatan ke, tinyum-nyum bikang. Kajen lah bibir makaratan ge. Asal lah banget be nu karatan kos Tuan Papi. Eta sia berani-berani nasa ngeledek aing dipecat sia ku aing. Oh, hampura Tuan Papi keceplosan. Keceplosan. Minta maaf cek aing, cium tangan. Oh, maaf Tuan Papi. Ulah kitu-kitu deui sia. Oh, moal. Benjo, si nek dahar tah. Oh, lah Tuan Mami. Sia majo gagawa ge encan laju dahar bae. Iya, tuh kan supaya semangat Tuan Mami gawena lamun dari lama. Parah sia majo, kos lima sorangan bae ditawaran dahar ge encan sia ku aing. Ungu Benjo tadi pas di dapur nek beberes, pas Benjo muka rak aya sangu jeung lauk atuh geus sangu jeung lauk udah dibereskeun heula ku Benjo. Aduh, mau geus ya gerah dahar heula ditu. Engke mantes dahar si beberesnya. Oke Tuan Mami, tapi Benjo dahar di luarnya. Oh, ditu. Itu masih Benjo. Kok bisa dahar di masih tiga sih si Benjo? Benjo, kok sih bisa dahar di dia sih? Iya dong. Ngisi-ngisi yang baik sih ya, sebagai mamang sih ya. Ima boga dahar di ima batur. Kunahan kedo. Lagian Benjo mah kajeun heula Mang. Dahar di dieu. Kota. Oh lah. Jo, aing hayang Jo.
Nah, itu mah. Aing lapar Jo. Embung. Dahar tadi. Aing dahar di mau naon ge. Udah amat. Gajengannya. Wah, Menta aing. udah. Ih. Emang Mang. Oh cek kawan. torelang. Hehe, seri kunaon sih malah ribut. Mami. Mami. Iya, tuan mami banyak kedahar malah mau sandal hayangun. Aduh aing, alujeng mamang. Dahar doang ge kudu bae dipaributkeun. Jo, kok saya nyebut ke Siti ka tuan Mami sih? Oh lah, kan Benjo kalatip jeung ka Memet geus jadi anak buah tuan mami jeung tuan papi Subek. Oh tah. Oh, makanya Benjo mah dahar di dieu ge karena Benjo geus babantu di imah mami ngurus imah. Oh, terus si Latif jeung si Memet gawena bagian naon? Ka Memet kalatip mah jadi bodyguardna tuan papi, ayeuna keur keluar. Oh, aya kitu mah aing nek alamar lah. Ka tuan Mami. Nek jadi pula bebantu di imah ieu. Ih aing mah ku aya bae, sieun jadi purah naon ge di dieu. Ranaan be, pura ngempok-ngempok tuan Mami ge daek sih aing mah. Ngono amat sih ya. Soalnya mantap tibra tuan Mami aya di empok-empok aing mah. Enggak amat aing. Mending ngempok-ngempok si papi bae tuh, ai si hayang mah. Ih, mung lah nya kalau jebur tuan papi mah. Jebur tuan papi mah panas pas aya komporan. Emang oh gitu, Mang? Jebul tuan papi mah panas. Oh, jo aing kira pernah nyakal. Atau tutung meureun, Mang. Dan jebur tuan papi aya panas mah. Omi. Lain tutung-tutung deui Jo, jebur si papi mah tutung renghek kok sareng. Aing ge kaget pas malam pertama. Jeburna meni hideung gitu, kok sakabeuleuh. Kabulan kabeh eta mah. Parah ya. Oh, Jo, pugu parah. Ongges. Terus ngomong-ngomong kumaha, urang diterima moal jadi anak buah tuan Mami jeung tuan Papi. Ajeun lah pula nanan los, asal ulah pula nyakalan jebur tuan Papi be. Geus ke? Kayak telepon heula ka si papi lah. Awas kira telepon itu. Oh, lieur aing kabeh yang jadi anak buah di dieu. Ajeun lah. Jo, aing menta yeuh. Mang. Ih, moe ya. Ih, Tah, kamu beta. ih sangu doang jeung sambel. Laukna mana menta gitu. Mau dombung. Tuan Papi, paling boga HP ini nama. Boga lah, piraku orang kaya tuh boga HP. Kumaha ceritana sih, Met? Naro. Si Mami telepon. Assalamualaikum, Pi. Waalaikumsalam, Mamiku. Ada apa aya naon telepon Papi? Iya, Pi, si Sandil aya ka imah. Terus yang jadi anak buah urang cenah kos budak. Aduh, nepurah naon deui ge yeuh si Sandil, anak buah urang geus 3 kieu. Mangkana mami ge bingung. Oh geus ge, kita ngurus imah teh duaan si Benjo jeung si Sandil, kena masak, kena nyeuseuk, kena naon bae lah. Pokona Mami mah ulah gawena naon di imah, bisi capek. Mami mah duduk santai bae layakna ratu istana, oke? Ho atuh. Oh guys mi, Papi ndek mayar empang Mang Dadai heula ya. Papi meuli empang Mang Dadai tah. Heeh mi, lumayan lah, ayo boga empang mah. Kajeun meureun, Papi mayaran empang Mang Dadai. Heuh, kajen. Daripada duit dipakai hura-hura tepuguh, mending kitu. Lamun bisa mah meuli tanah, meuli sawah segala Pi. Iya, tenang mi. Honggeus ge. Oke Mami, I love you teu eureun-eureun sampai maut pokona mah. Rosa amat Pi. Kudu kitulah. Jawab ge. Oh, love you tuh sayang Papi. Muah. Eta sia, mani kelar. Aduh, mani gemes. Ih, Nyeri tuan papi. lebay sia. Honggeus heula nya Pi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Muah. Tersebut bebenjolah, Mang. Mau sandir naon meureun ilu mantuan dahar. Lapar pugueng ge, Jo. Dil, kadi heula sia gajero. Beuh, Jo, si tuan Mami laju ngajak aing ka jero bae. Ka jero kamar tah tuan Mami. Jelema edan, duk naon ka jero kamar?
Bisi tuan mami nek ngajak smackdownan. Hih, ting bating. Geus gerak ka dieu heula duaan. Oke, ayo Jo. Ayo. Sandil, sih hendak naon diuk di dia. Kunaon gitu tuan mami? Didinya tah diukna deket si Benjo. Orang mau kunaon gitu, orang juk pada deket-deket ge. Ulalah sembarangan. Juke si papi nempoun bisa ngamuk balaga dogdag. Oh iya si tuan papi lagi. Tuan papi macam mana bager, namanya bager, nyakalam sama makanan tai. Atuh heula teu ngakan tai. Emangna salki aing lele meureun. Tapi menurut Benjo mah emang si tuan papi mah kos lele aja. Si Benjo. Iya lama seret bae si aing ngomong. Dibejakeun si aja aku aing ka si papi. Bisa-bisa dipecat si aja. Ulah ih, lalagan doang kok tadi mah. Nyamang. Oh tuan mami. Terus kumaha aing diterima tuh jadi anak buah di dieu. Kajian aing mah gaeunan los. Tadi aing geus nelpon ka si papi. Terus cek si papi, sia cenah kajeun ditugaskeun di imah bae jeung si Benjo. Asik, Jo. Kurang gawe duaan. Tapi ngomong-ngomong tugas aing naon bae yeuh? Atuh biasa ngurusan imah jeung si Benjo taduaan, seperti beberes imah, nyapu, ngepel, terus nyiseuhan, terus masak, ngumbahan segala pokoknya mah kabeh ku sia gawean taduaan. Oh, oke lah gampang ya kos itu mah. Terus urusan gajina kumaha? Hih, sia mah sandil, atuh geura gawe be heula, urusan gaji mah jeung si papi. Noh ih. Oke. Honggeus, aing teh kaluar heula endek mayar arisan, sia duaan geura beberes. Dek masak elos sekalian jeung ke sore. Siap tuan mami. Honggeus. Kemana tuh mami? Dek mayar arisan. Oh, kadenya. Beberes nu bener. Mohon. Ayo mang ke dapur. Langsung gawe tah. Enggak lah, dadu lah. Resep aja kos kieu mah. Ayo sudah ke dapur. Loba keneh kitu sama Jo. Buat mah. Resep aja kos kieu mah. Gampang gak gawe anu penting tare lah. Emang boga ATM tuh? Boga lah. Oh guys, iya empang dibayarna ditransfer bae-nya. Oh duit cash, duitna diteuneun di ATM KB. Oh enggak, teu naon tuan papi. Geus ke mana nomor rekening mana? Oke, sudah. Geran. Ya, met, cek met. Sebutkan nomor met. Granat. Ye, kuangel. Gran. Genap 90, Ah, tilu 7 genap, 00 jebot. Ih, pan kosong jebot met. Ya tadi mau ngomong na kosong, ujungnya jebot. Ah, jeung bener. Oh, tuan papi 00. Udah. Mas, bikin apa kan? Ya, Mas kirim tanya 50 juta. cekelan. Ayo, Mang. Oke, nuhun tuan papi. Oh. Tapi sekalian mau leta cirah dijual. Dijual atau dipotong bensin orang? Oh, lumayan. Jeung gagandul kunci motor, pamet. Siapa rawat? Lamun teu jeung tuba jebatan bae sira kos kieu mah. Kadang mendingan beli tompel silatip tuan papi. Bagus eta jeung dijieun cincin. Oh, kos batu akik. Mau tompel. Tapi bener sih tip, bagus. Met. Ya, tuan papi. Ragaji met, tompel met. Dek dibayaran di gua aing. Iya, tuan papi. Kan dia satu tompel. Dina mati mamat. Ragaji met. Mentra gaji ba tompel. Ay, geus sulit. Kabe di met ragaji met. Iya, tuan papi. Kemana yuk? Balik. Udah. Gaskeun. Lawan met. Terus. Berangkat. Assalamualaikum. Tika. Subek, bebek. Berang beri kemana? Nanya gancetan di kamar.
Ah, si Benjo. Aya jelema anu asup ka jero kamar tuan nami. Tuh bener si Benjo. Oh, kayaknya jelema eta endek endek ngolor meureun. Pira aku nek bolor asup ke kamar tuan mami. Atuh bisa bae lah, diasupna ka jero kamar. Eta mah geus pasti maling, Jo. Maling. Oh lah. Bisa tewak. Bejo sieun he, lamun eta maling mah bisi mau senjata tajam. Geus ulah sieun aya aing. Lamun sampai imah ieu kamalingan, urang yo nu tanggung jawab. Soalnya di imah ieu ngan urang duaan-duaan. Ih, mau saya ge. Mau saya intip. Kok di kamar ge eueuh kamarananya? Wah, bahaya, Jo. Cokot plastik, Jo. Jeneng. Cokot be. Ieu mah. Kayak lamun jelema eta keluar, kurang tutup panggil make plastik. Amun hulu nang ditutup, gebugan kurang, Jo. Tapi Benjo takut, Mang. Geus sieun, aya aing. Ayo. Masih. Ayo. Iya tuan mami, kami minta sama maling. Nyamak maling. Hola, hebat tau kami. Coba buka plastiknya. Oke, tuan mami. Astagfirullahaladzim, Bapak. Bapak. Pak, Bapak tuh kuna naon? Boro kokona naon sih aya aing awak aing nyeri kabeh ya aduh aing. Heh, Sandil, Benjo, aisyah naonan sih sama Bapak aing. Hampura tuan mami, Benjo mah cuma ilun doang. Ieu mah di titah Mang Sandil. Benjo. Hampura tuan mami, kami tanya lagi lamun eta bapana tuan mami. Parah sih mah, Bapak aing main gebugan bae. Nyaho. Emang eta budak saha ge wae di imah? Pegawai, Pak, perlu ngurus imah. Aduh aing mah. Tip. Awas, tip. Asyik dek naon nih lu? Sama cicing bae di luar, oke? Ngopi tuan papi. Oh iya, can ngopi. Aduh, Onggus, engke dijieunkeun ku budak. Geus, sama jaga bae di luar, oke? Oke, siap tuan papi. Bagus. Heh, Sandil, Benjo, tanggung jawab sih ya. Tanggung jawab. Maksudnya bapak tuan mami kita dikawin tah ku kami. Nyambung sih mah. Ayah bapak mertua. Nih, kok bapak bisa ada di dia? Oh, Pi, tapi malah digebugan tak aku budak dua, disangka maling. Tasya. Sandil, Benjo, Aisyah kumaha sih? Bapak mertua aing disangka maling. Kami tuh oge tuan papi, lamun eta bapana si tuan mami, ya kusaki klok manggihna. Oh bener, lagian kemana baik itu iya bapana tuan mami, jak nikahan tuan mami. WGG ya bapana, cuma yang mana doang. Oh Jo, emang nage bapak si mami cicingnya di Sukabumi, ejeng mana si mami. Terus ke acara nikah kami, emang ada yang tidak datang, ayah si bapak mah. Ayah mana doang ejeng kakana. Harita, kebeneran si bapak kergawe kene di luar kota, jadi tuh bisa datang. Jangan kawin nage dadakan. Oh, kos tahu bulat dong. Oh, Oke Pak, maafin kami ya, jangan kami bertanya nyaho. Maafin ya Pak. Oh nya Pak, maafnya. Maaf. Nyeri awak aing lah. oh geus Pak, maafkeun lah, maklum, jelema teh nyaho. Oh geus, dimaafkeun ku aing ku ari mah. Nuhun Pak. Oh, Ngomong-ngomong, Bapak kok ka dia serangan bae, henteu jeung emak. sengaja. Sengaja emak.
Bapak ka dia aya perlu jeung Neng. Perlu naon, Pak? Bapak hendak pinjem duit 10 juta be. 10 juta. Jeung naon, Pak? Jeung kawin deui. Jeung kawin deui. Oh, Neng, Bapak hayang nyandung. Bung, mal dinjeman ku Neng. Jeung nyandung mah. Ulah kitu, Neng. Geura 10 juta doang. Mal dinjeman ku Neng sampai iraha jeung nyandung mah. Neng, please lah. Bek, coba Bapak injeman duit. Pak, kumaha ge? Tapi Aduh, aing mah. Bang. Talunya ya, talunya. Oh, lu jasa. Kayak nyari tuh buat duit. Ini parah ini. Balik dia beli. Benar. Dia di kata. Iya. Curi gua balik kantung enggak balik. Pak, iya, Pak. Diam. Diam. Tinggal terbaik udah. Lagi. Oh. Ayamnya. Oh, ayamnya.